Ayo orang ngali bobodoran di dia di channel nah Gempar Tatar Sunda. Ayo orang ngali bobodoran di dia di channel nah Gempar Tatar Sunda. Jang, kade zaman ayeuna mah loba penipuan. Penipuan naon, A? Nya ayeuna mah loba nu menta nomor rekening, loba nu menta WA, loba nu menta PIN BB, komo nomor rekening mah eta teh ulah didikeun. Heeh bener, A. Kamari ge urang meuli pulsa pagawe kontena teh di minta nomor HP teh dibikeun ku urang. Emang aing jelema bodoh. Emang bodoh sia mah, bodoh kacida. Hah? Gempar Tatar Sunda. Mang Acil, minjem kaca eunteng lah. Eueuh dipiceun kaca euntengna ge. Nah, tuh meuli sabaraha kali dipiceun wae teu ngarti. Bungan we saban ngaca oge. Anger buladig. Ye, ulah disalahkeun kacana. Kaca mah teu salah. Mang Acil tah beungetan buladig. Gempar Tatar Sunda. Assalamualaikum. Salah. Teh, kenaon? Iya ngaguntingan ieu tuh ngadama ieu kartu. Kartu naon teh? Geuning naon ieu teh? Ieu teh kabita ku perusahaan batur. Tinggal kartu kieu wae beli mahal tuh. Ieu teh. Cugana jadi atuh. Heueuh, asa kabita teh. Kemah mun leumpang di jalan di pulungan ieu mun mangilu kieu teh. Ya kan mirip tuh sarua beureum, ieu beureum nya. Mendingan di pulungan di loba. Ya bener. Tuh tinggalikan ieu ge aya konengan tuh. Ieu koneng sarua tinggal tempelkeun we langsung. Heeh, ya bener. Sarua. Nah, mun ieu teh Unjungan kartu puguhan. kartu naon? Kita Kartu kudu- kota tah. Ieu nu kieu, dina nu kieu, anu teu kudu meuli. Nyan sing Kemah meuli ka urangnya tah. Ih, dasar oon yang mari nyambung atuh. Nah, mau nyambung kan beureum lagi sarua tuh. Oh gitu. Dasar oon mau nyambung nek kana ge. Gempar Tatar Sunda. Mama, ayah biasanya di mana? Kau atuh jelaskeun. Sok, didinya jelaskeun. Bapakna. Jelaskeun. Yo, mamah jeung bapak teh caritana teh kawin. Terus ngandung 8 bulan. Keluar neng. Tapi cek batur mah neng teh asalna di Tasik. Gempar Tatar Sunda. Tinggal di kaset teu. Kaset. Lah, kaset ge tara balik ke mana euna mah? Lalaki teh. Bener teu? Heeh, ayeuna mah wajah teh nipu. Kaset. Ayeuna mah mending kereneangan ulah nu tampan, nu mapan ayeuna mah. Kira-kira tumben nanya soal laki. Atuh, kan urang teh geus ieu atuh, geus cukup umur, hayang kawin. Yang kawin. Kawin Yang kawin euy. Karena cenah. Aya teh motor ini hotel apa pokona mah. Ame perjanjian mah. Heh, Mang Acil, dia gerak. Yo. Mang Acil teh di dieu teh pangbeungarna juragan Simet. Bener Mang Acil? Ya. Boga
boga budak lain macil. Benar boga. Ah, kebeneran Mang Acil ya. Si Eis kerengan jodoh, hayang anu mapan ya. Sarua ya boga budak teh hayo lelengohan. Ayeuna teh geus kolot sarua. Kabeneran atuh lamun kitu mah. Sugan we aya jodohna bener. Tuh Mang Acil bawa ka dieu. Ah, lamun ayeuna daek di darinya ka budak urang. Si Eis. Nya hayang naon oge arek dipanggulikeun bisa hayang mobil. Hayang imah, bahkan hayang modal oge arek di bere. Bener Mang Acil teh. Juragan ya teh. Juragan simut, bener Mang Acil. Kayak da gua sakedeung, uang neang budak, uang kenalkeun heula. Sok bang, sok. Si Eis. Geut. Tah, iya budak teh. Nah gitu. Bahasa Sunda. Nah itu pernah ya di beres saran kieu ngobrol teh cenah hujan kieu mah ngeunahna ngopi bari udud ceuk saha teu ngeunah ngopi bari udud mah ieu kopi ya udud nu puguna mah kopi teh karagot udud baseuh Bahasa Sunda. Di hari budak sok mentaan kuota wae tara Nyuruh tuh sok, urang mah komo minum. tingali bi jeung ge anyar bieu anyar keneh meunang meuli bieu Halo, 25.000 di ubahanya lamun cobaan urang telakin di kebon emang bakal jadi ya? sugan we atuh jadi sugan we tina hiji teh jadi satu Ngimpi meureun ieu mah. Bahasa Sunda. Teh, senang bejana anak ucing teh pae. Pugu. Nah habis apa Pandi-mandian pakai sabun ame seungit. Terus ari pas di mandian hirup kene. Hirup kene. Tapi pas di perut ujuk-ujuk pae. Urang ge bingung lupa kunaon. Boro capek-capek di mandian. Ya heula atuh pae ari di perut mah. Bahasa Sunda. Mana urang? udud naon Naon cenah dia? heh Naon cenah? udud naon teu paraluguh Udah no urang ka Urang meureun pada bieu ngobrol adian pada ngobrolkeun udud meureun jadi tuh mangacil teu apa udud saha ka mana teh nya udah urang? atuh tadi tuh ngeukeun wae tuh urang keur ngeblok teh tah kitu nya cenah ulah dihijikeun nya lamun ngopi jeung udud cenah kitu cek urang mah cek batur mah ngeunah cenah ngopi bari udud kieu tuh meureunan da lamun hijikeun mah meureun udud baseuh kopi teh karagot ya kade tah pawargi sadaya Mana tuh kopina? Teh kopi teh wae jeung mana kopina eueuh. tadi kopi ayeuna udud cicing Udah kopi eueuh teh kumaha? aya usaha ududnya Ah, mereka udah urang di udud. lain tadi boga rokok atuh sih kan adian. henteu Bahasa Sunda. Urang mah aneh euy, ayu udang isuk-isuk teh sok jadi cangkeng. eta teh kurang nginum meureun Teuing atuh euy. ieu lamun budang isuk-isuk sok nyeri cangkeng cobaan isuk mah budang sing rada geurang Bahasa Sunda. Cek dokter teh obatnya kudu diinum.
ku si bapak ngarasa rena tibrak. Pak. Iya obat, minum hela. Gitu ya teh obat naon? Obat tidur. Ngarasa rena tibrak. Pan aing teh keur molor maka dihudangkeun. Poho Pak. Ya nih Ciwarima kudu hati-hati, cuaca teu menentu, bisi aya angin puting beliung. Hari kitu kunaon? Tadi ningali di kota tumpak motor ge nyarekelan kana setang. Ya, anya kalau kena setang kana naonnya kona. Bahasa Sunda. Awas mah, kagak. Naon lu kagak si tidur? Wah, digere jeung si sok aing. Bahasa Sunda. Mang, nganterkeun lah ka warung teh haeup. Sok aya preman nu malak. Nah, sok diantar lah. Nah. Ayo teh Mang. Bro, aya piduiteun. Oke, Bos. Nah, si saha-saha anu ngaliwat ka dieu kudu aya jatah ka urang. Ulah jatah. Boro-boro mah jalan tah. Masa ketara? Oh, sia teh yang pae. Boro-boro ulin kasih oleh. Tara-tara acan teh apa? Goblok sia malah ngaledek. Pasti lamun aing mah bedog sia dikadek. Aing teu ngomong kitu. Boro-boro hayang nyatu, aing nyeri huntu. Kira kumaha kudu dihajar mah. Hajar bos. Nges dah tong ribut ya. Aing nyatain mah hayang jatah si urang. Bahasa Sunda. Lamun dahar dina piring ulah sok disesa-sesa. Kunaon kitu? Heuceuk kolot baheula, lamun dahareun disesakeun dina piring teh sok di dahar ku setan. Dan saeutik mah. Nasin saeutik ge ulah. Ya kan, saeutik oge ulah. Lamun arek oge sameulna sesakeun, narah setan haladaeun. Nya kitu mah. Bahasa Sunda. 3, 2, 1, action. Pan ieu teh cek dokter teh kudu diinum obat teh. Kate. Suarana kurang kenceng ya. Suarana kurang kenceng. Ih, ari budak sok minta kuota wae tara. Nya osok atuh. Sarua ada budak ieu jeung budak idi. Action. Lamun hudang Yeuh. lamun hudangna isuk-isuk sok nyeri cangkeng. Cobaan hudangna rada beurang. Berganti. Balik. Kembali. Yeuh. Lamun hudangna isuk-isuk sok nyeri cangkeng. Cobaan hudangna rada beurang. Action. Lamun isuk-isuk nyeri pancangkeng. Cobaan hudangna beurang. Teka ya, teka sebat hudangna 1, action. Lamun hudangna isuk-isuk nyeri cangkeng. 1, action. Lamun hudangna isuk-isuk sok nyeri cangkeng. Cobaan isuk mah hudangna sing rada beurang. Heueuh bener kamari ge urang meuli pulsa. Tar ya. Siap. 3, 2, 1, action. Heueuh bener urang kamari meuli pulsa pagawe non teh Konter. pagawe konter. Sekali deh. Pagawe konter minta nomor HP ke urang. Tadi bikeun ku urang. Cut. Bener urang
Urang ge kamari meuli pulsa teu dibere ku urang. Kat. Teu dibere naon? Teu dibikeun nomor Teu dibikeun. Aya naon? Heeh bener ah, urang kamari pas meuli pulsa. Terus? Oh bener urang ge kamari meuli pulsa. Teu dibikeun nomor HP-na. Kat. Oh bener rada Rada ieu rada Kita. nu juga nu ieu gitu. Oh bener sih ah, kumaha bahasa nama lah. Pakak urang kita naon lah. Kita. Urang kamari meuli pulsa. Dipenta nomor HP urang teh kudu Langsung. sok. Nya ayeuna mah loba nu minta nomor rekening, PIN BB, WA, nomor HP. Kalah. Jedaan lah. Udah berjebat action, jedaan seberapa detik we nya. 3, 2, 1, action. Penipuan naon Cut. Ya benar. Kita gaya gitu lah. Siapnya. Aduh gini tuh. 3, 2, 1, action. Aya teh nya. Yang anu Action. nah gitu. Bae tuh bae pancing boga mobil. Kebeneran Mang Acil ya. Si Eis kerengan jodoh hayang anu makannya. Cut. Kalah. Cepet deui. Jedaan. 3, 2, 1, action. Benar boga. Tah. Cut. Anjing cangkeum. Nah. Terus ente didinya kan keur gituan. Seolah-olah anu datang. Seolah-olah anu datang. Ieu heula tamatkeun kitu anu belah ieu. Tamatin kitu gitu. Cok. Ieu kan itu kitu. Ya. Di mana euy? Cuk. Kat. Terus situ formula. Mau lempar masuk ya terus. Jadi kan nanti harus kan ketemu Hai guys. Kemana aja gua? Eta teh. Oh. nah Atuh berarti Dina hatinya real gitu. ulah naros ka dieu teh paling naros ka urang Aya sorangan datang ngelong urang teh. gitu. Nah hatinya real gitu teh teh. Yang lamun geus sama teh real gitu dina hati. Langsung nganeng balas. Nah gitu hate we anggap aing dongkap ada kamera kapain kan? Anu dipangkeun abi? Ngalik. Siap 3, 2 Jadi nemalan teh ya. kan Kumaha nembana kumaha maneh we? Tanya ka saha? Mau jawab ka saha gitu. Hai guys. Kemana aja gua? Kumaha maneh we? Tanya ka saha? Mau jawab ka saha? Hai bro, di mana wae? Kemari aya nih. Kemana aja gua? Nah ini, kena raun orangnya. Lembar tata Sunda.